si Abu. Ipe. Ya, gereja itu pakaian teh hujan. Nya, Lainnya nyembari nyawa HP. Gereja itu pakaian teh hujan. nya, Bu jam sabaraha ieu? Teh geus sore teh gereja itu tuh, kabur hujan. Nya. Heula atuh si Abu mah hesekeun. Pabalakasnya si Ipe dari mau ulin babaturan atau sekitar dek beberes turun palak kieu geura dek beres. Nya tinggal ieu beresan pabalak kene. Males ah. Jadi awewe teh tetep aku pisan, beresan atuh ngarang ka indung teh. Ayo ke ieu kagum. Kayaknya ambu ge aya telepon. Ayo misalnya HP. Geningan si Akan mau nelpon teh. Halo, Kang kumaha transfer teh? Jadi henteu ieu keuangan si Ipe geus CR. Duh, kumahanya? Rio pipisan atau CR anggra transfer si Ipe san ka hoyong. Nya atuh transferkeunnya enggal-enggal. Kamunya ieu teh lebaran. Teh mudik mah nya cenah we acup anu sae gitu. Ya Kang diatas ting enggal-engalnya transferanana. Nya atuh niku. Sok-sok eta tilepan maju. Ah, teuing maneh ieu. Sok-sok eta tilepan. Terus oke telepon lah sasaran mana. Ah, mau di BJB sok tilepan heula we eta. Si Abu, itu samping teh. Mau telepon ah, sama saya ieu pindah. Ada si Dias kemana? Senanya habis sore isna habisna. Banyak ngelewat suka sih mah. Udah heran seeuting. Ah, mejeng we heula di dieu susuganan anu golowi. Mudik kita bisa pulang kampung lah. Nah ya ke Marudi buat rantai. Ah, ing liur teh ya. Lena, itu curai skimas. Kemana-mana Bonon? Mas, Dari mana kunaon? ayu set teh kurang fashion show. Kan dia nges glowing. Sia lucu. Lima ya sah. Ayo kita lihat. Cinggal di dia. Terus salah mana? Terus salah eta beungeut. Tekan kurang de fashion show. Mana gelo? Stigelisah. Maneh kunaon maneh? Temu di Kan temuin mah. pulang kampung atuh. Kan pulang kampung oge pulang. Mana nggak temu? Kan sarua teu meunang. Mana mah teu boga duit jang ongkos meureunna. Anu kahiji teu boga duit, nu kadua di jalanan ribet, nu katilu dia tarang urang teh di kieu-kieu di tamak teu kuna naon oge. Ieu gini kieu geningan. Ini mah cek poin. Tanya dada. Eta kunaon galas? Itu aing mah teu galau. Naon atuh? Aing mah stres. Heuh kunaon stres? Lieur. Mudik tuh bisa. Pulang kampung tuh bisa. Oh, cek presiden kemarin. Mudik, ulah. Aing pulang kampung baik kan? Hari kamari aing udah pulang kampung ngiru kan dolang si dume. Kapangi ke polisi.
Da ulah kita balik deui ya. Aya bahan toyok dada ku aing nih. Wani. Naon isia? Wah, mari mana? Tinggal. Jadi si Numai kemana? Eta didinya temenan cai. Salah mah teh ka mana? Di dieu. Baturan kota. Oh, urang yang ngebantu fashion show. Kan sih. Jadi atuh. Guys. Kamu harga yang beungeut tapi nanti. Emang nuju naon mah? Nuju ieu jangan bayar ya. Ayang kudu bere ka mana? Kudu bade Betulan. Betulan oh badu bade badu naon. Biasa we kamu bon. Iya. Sok atuh sing barale ke bon barale. Iya. Ieu mah, we mau sok. Bisa mudikeun. Dan gara-gara habis we jeung PSBB teh. Yang balik tuh di Kabah di lembur. Kali motor lewat yang balik sigana kangen di lembur. Sigana mau kos tahun teh lama ngeunah bareng ngariung jeung keluarga. Mana? Tadi lur. Atuh PSBB kieu teh maru di kalembur. Teu lur euy. Naha atuh? Ieu nu kieu. Si eta kunaon banget ta? Biasa rada kenceng. Mabok naon maneh? Biasa lur. Kadieu beak marjan 2 botol. Kadieu. Udah sekali berapa botol kadieu. Anjing. Udah. Aduh. Yuk. Insyaallah botol yuk. Satungan aing. Siapa kunaon lah rasa tuh. Siapa apa naik teuing geus ngomong mabok. Yo, mabok marjan. Si anjing mau satu aing mah ade gadukeun jeung nu batur mah. Mana tata. Baca anjing tato aing sia. Baca ieu teh sajutaan sakitu teh ulah-ulah anjing gitu. Nah naonan ieu nu kieu patut? Anjing, ieu teh halus. Cekel tanya mun ditato ulah gambar naga, besi endogan, enggeus teh gambar lope. Siamar saan. Yuk. Malam kan atuh. Kalep lur. Kalep ieu lur sia mah ditato teh. Sabaraha ditato lur? 1 juta. Aduh ya kopiah astagfirullahaladzim. Cik pake ku aing kan. Sopan, kang tunduk dada euy. Ya gas aku apu anjing. Anjing.
Teh. Batot. Siapa naon? Sama aing aja apa kau mah itu ukti. Siapa keur mabok ge? Ukti we. Ukti. Ada ka mana? Aing kapegal. Ngabegal. Alus ngabegal ka mana? Aing kapegal bini Bang kawarah teh. anu aing. Hah? Nu aing. Wah, buka. Boga Nu kumaha? koneng. Anu pantes lah kituan lah. Aing ulah soalnya lah. Aing teh lieur. Lieur kunaon? Mudik teu bisa, pulang kampung teu bisa. Akur aing eta mah teu bisa. Aing puluhan juta ngalayang gua aing dipake mabok. Lieur anjing. Wah, si anjing mau anak aing eta budak. Apa aing salah kitu. Aing tambahan teh keur lieur. Kalau ieu mah anjing, mahal ieu mah euy. Hayang maneh? Sudi. Aing mah maksa, aing mah. Orang dikituan eling mah tong dikituan. Aing mah eling ya genep. Orang dikituan deh. Mana yang di mana deh? Beremen. Nah, siang geus lieur ngobrol di eta mah. Urang temen situ aing ngomong wae gandeng sini. Mah tugaskeun aing aya kaso ditekang ditinggang aing mana siapkeun motor. Siap. Sok siapkeun pake helm. Siapkeun motor. Siap. Jalanna urang percaya lah. Curah, lieur. Aing bisa ngelukun anjing. Oh, juga tuh ah. Gila senanya. Siapa yang sudah bola? Kenapa ada bener? Besok saw. Kasep teh aing. Kasih, si tukang pacul. Jadi sama kayak pacul sih ya aing. Kieu kasep ieu. Glowing gitunya, geus glowing mah. Kan ini fashion show sih ya. Mengabus. Cakir glowing kieu pirago eta semua. Anjir. Beueur aing geus beureuh. Sah, aing rek ampihan pacul rek pandi. Hari mudik mah setahun sekali Ada pulang kampung. buka duit siga maneh. Abang bonon tepayu. Geus nya rek mandi. Oke dilanjut deui. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share.